Pamirsa sadayana wilujeng patepang dia sareng simkuring Nisrina Akila. Dina acara warta Sunda, simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkan anu redaksi. Warta anu kahiji disiarkeun langsung sareng rerencang abdi Mela Zahra. Tap di Bela Zara anu siaran langsung dina kejadian. Warga kampung Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dikagetkan ku musibah longsor anu lumangsung dina poe Jumat, 15 Agustus 2022 sore. Musibah ieu naranjang kira-kira 25 warga desa. Kalayan rupa-rupa kerusakan ti mimiti rusak enteng nepi ka ancur. Untungna teu aya korban jiwa dina musibah ieu. Nurutkeun Afif, salah sahiji cakang lantaran longsor nyaeta hujan gede salilita tilu poe ka tukang kajadian ieu oge geus dilaporkeun ka desa oge. Geus dipikawano ku pamarentah Kabupaten Ciamis. Poe ieu 16 September 2022 pemerintah desa jeung Kabupaten Baris ngageurakeun nyangeun tenda darurat jeung ngawangun posko siaga bencana deukeut lokasi longsor. Kabeh korban bencana longsor janjikeun bakal menang bantuan ti pemerintah. Saya kembalikan ke rekan saya Nisrina Akila. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayuan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.